fantasi sendiri dari panjang mata. Lesaku berjanji pada diri sendiri sebelum ku miliki, ku takkan berhenti. Ku kejar, akan ku kejar, walau sampai benua mana. Karena cinta soal hati, jangan menghidup putih keringat lagi. Walau kerap kali ku merasakan, tapi yang ku tahu cinta memang anugerah. Dan terus terang tidak bisa ku pungkiri, ku memang asli jatuh hati. Walau sampai benua mana, cinta soal hati, jangan menghidup putih keringat lagi. Lalakon mangsa katukang ngawangun rasa hariwang ringrang melang ngalong kewang naon atuh bawa mulang nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun
kukuh sombongnya pirakeun. Ya Rahman, Ya Rahim, Qadiran, Aliman, Sami'an, Basiran, Hayat, Mutakaliman, mugi abdi kalebet kana golongan jangan nu aya dina jalan husnul khotimah.
kecil terjadi. Kau karena manusia juga yang banyak salah dan makin ingkar. Lari darimu, meninggalkanmu, hingga bencana demi bencana datang bertamu di negeri ini. Mungkinkah berulang lagi bencana itu, letusan itu yang sempat membuat kami panik dan runtuh? Atau karena ulah kami juga yang tak sadar dengan dosa-dosa? Bisikanlah, tunjukkanlah jalan lurus agar kami mampu memetik hikmah dari ujimu. Galunggung meletus dan meletus, hadirkan jerit rintih, ratap dan tangis. Galunggung meletus dan meletus, semoga saja mampu membuat sang korban beriman.
Ari muslim teh ulah ukur ngaku dina KTP we Islam. Ari kalakuan syaiton goreng patut teh ya mau teh goreng patut. Mudang sare penting kene sampai mehayang jago kong korongo asup kacai langsung mandi jangkit angin bari pokoknya gak tidur jam 7 kes dandang rapi sikap romero rek maksiat cheer baju water calana water ting merek nana haun dari urang mah ewe beber water sapatu water lamun di jumlah jam teh hargana cukup ke uang muka tiba-tiba dua hiji. Oh yeah royal pisannya. Dina poe lebaran tara ele dandan memangkin dina wae padahal waktu Ramadan sabulan dinana puasa henteu sapoe-poe ajan. Oh heboloho celeno bodoh kata soloyo ada nama engke tahun harap singkama tua sate dan moal mantak jadi kempor. Moal aya no gempor ke puasa maja boga penyakit mah berat besok jadi cager malahan. Lamun aya nu nyebutkeun puasa mata kering teh eta mah lain tukang puasa we. Udang subuh langsung sahur berang nasi kuat merangan hawa nafsu lapar haus jeung sajabana puasa jeli puasa mata oke puasa hati yeah gitu. Sok dialajar di ayeuna. Memang aya paribasa teng manuk teng anak merah kukuncungan uyah matara tes kaluhur tapi ari dina urusan goreng patut akhlak mah montong daek pipiluan montong daek pipiluan montong daek pipiluan. Eta we kuring minang pisan ngadenge beja ulah warga Silaing mari lebaran teh panggilingna wae kue lebaran oge moal beak ku 5 RT atuh baju lebaran merek Natara eleh kudu sejen ngancan aya beja ari bulan puasa tara parwasa ulah atuh era ya angguran mah ujang heula ayeuna jadi santri dijamin 100% moal rugi. oh amal Yeah, memang ayah paribasa kia teng mano, teng anak meraku kuncungan Uya Matara TSK luhur tapi ari dina urusan goreng patut akhlak mah tong daek pipi luhur. Potong daek pipi luhur dari urusan goreng patut mah ya kade sing ingat ari puasa teh salah sahiji dina rukun Islam hukumna oge fardu ya kudu cuci patah oge fardu kunaon teu puasa era atu era muslim teh ulah ukur ngaku ulah sak ukur dina KTP era KTP unggul mah keurna muslim teh ulah ukur ngaku ulah sak ukur dina KTP kada seingat tapi jelema ayeuna mah loba pisan lamun geus tulis Islam dina KTP teh asa geus muslim eta mah ukur diketik